hiji jalma-jalma hujat boga ciri anjeunna ngudag ashabul yamin hiji az-zuhdu eta jalma teh boga sifat zuhud dirina. Ari zuhud teh hubunganna teh kana aset mah aya di dunia. Atuh intina nama jang sifat zuhud teh identik jeung masalah harta jeung masalah pangaboga. Allah teh kapan merek ka urang teh milikeun rezeki. Aya milik aya rezeki. Rezeki mah nu kadahar, milik mah nu kapimboga eta bedana. Urang boga duit 10.000. Boga duit 10.000. Nu 10.000 eta teh can dibelikeun nanaon, can dipake nanaon. Can dibelikeun sendal, can dibelikeun buku, can dibelikeun dahareun. Atuh aya tukang bubur meuli 5.000 di dahar ku manehna 5.000 beak ka buburna sesa 5.000 deui. Ari keur leumpang ilit ka imah dikodokan pesakna duit 5.000 leungit. Berarti milikna tadi 10.000 rezekina 5.000. Kitu nali aya mana ngarti gedingnya kitu teh aja sanajan boga beas boga pare di gudang tonan jeung sabangsa. Lamun rezekina leutik mah leutik teh najan milikna tanah lamun rezekina leutik nya leutik ieu kudu dipahami ngarah naik juhud. Milikna badan rezekina leutik leutik. Rizkina badan milikna leutik, milikna leutik rizkina badan. Aya gitu. Aya. Contoh, anu milikna leutik anu rizkina, anu milikna badan rizkina leutik. Kurang kumaha atuh kapan boga kenalan. Manehna teh boga pabrik, 5 pabrikna lagi. Kendaraanna ge loba. Pamajikanna 3. Pamajikan anak 3 budakna 8. Ingat teh penghasilan sapoena dihitung-hitung teu kurang kana nya kana saeman mah meunang. Mobilna ngajar-ngajar coba mobil nu marewah hungkul geuning. Allahu Akbar. Di mana manehanana saha nyekel duitna, saha menyucingan imahna, saha memberi kendaraanna teh dipake ku supirna, imahna dicicingan ku pembantuna, duitna dicekel ku pamajikanana, manehna nu bogana duit dicekel ku pamajikanana, imahna ku pembantuna, mobilna anu ngajajar 10 kendaraan bari haradea nu makena teh pagawena. Milikna badan rizkina saeutik. Di gudang beasna dahareunana geus teu kudu di eta teu tadi desakan sapoe. Tapi dahareunana teu bisa dahar sakaya manehna aja. Wah. Teu bisa sakaya manehna lantaran ditaker ku dokter cek dokter bapak wayahna. Bapak mah ulah nuang ieu, 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 ulah nuang ieu. Eta manehanana dipepatan ku dokter kitu. Na balik nanya, "Teras cenah abdi teh kedah tuang naon, dokter?" Wayahna bapak mah kudu jeung paistabu. Wayahna kudu jeung sepan, kudu jeung sepan huy. Paling banter meunang cenah pa, ngegel nu jiga daging tapi sampel. Ulah loba teuing cenah eta oge mun bade kana sangu kudu nu beureum ulah seur teuing lantaran papa teh kenging penyawat gula. Gula darahna tinggi dalam panjang rezekina lagi mengapoe ka daharan maistaku sasena gede beak beki dia awakna beki beung lantaran dahareun asupna saeutik
rezeki lagi kan moal ngalakuan itu boga rezeki jeung tuga milik mah satuntung di dunia kene mah jan bakal aya kapan teu sakarat teh opat malaikat datang teu sakarat teh malaikat datang teh opatan di antarana malaikat Jibril pada naon malaikat Jibril supring ka sakarat malaikat Jibril datang ka sakarat teh nyaeta anjeunna rek ngabeja Haji Septian wirehna ruh anjeun teh dicabut dina waktu nu ayeuna sabab kaula parantos ngurip ieu dunia di masrik nepi ka magrib neangan rezeki yang anjeun nah aya keneh bagian rezeki anjeun di dunia akan nepi teu aya ternyata rezeki anjeun teh geus diupek ku kaula di masrik nepi ka magrib di kaler nepi ka kidul di luhur nepi ka atas rezeki anjeun teh geus beak-beakna ruh anjeun ayeuna dicabut mata moal paeh jelema lamun rezekina aya ken aya kene mentong diangkat aya misi boga imah ge misi boga kendaraan ge misi boga mobil boga duit di na omari ge na ATM ge awas lamun geus nepi kana dicabut namun cek tadi ge milik badan tapi rezeki bae aya milik badan rezeki bae milik berak rezeki berak kumaha uji kudu juhud sing inget juhud teh kaitanna jeung masalah hirup di dunia kakitina kana milik jeung rezeki juhud naon juhud teh ngaraksa diri tina harana sainga diri teu kabokot jeung teu kabawa ku harta mata kajadikeun diri elok hirup di dunia harta teu mata kajadikeun diri betah nepi ka kapepeongan kapopohokeun kana kawajiban harta teu mata kajadikeun diri jadi jalma kafir harta teu mata kajadikeun diri jadi jalma munafik harta teu mata kajadikeun diri jadi jalma fasik